Tak, aing pulang. Kemana jadi si Hinata deh? Hah? Hinata? Oh anjing. Alus. Teruskan. Naruto-kun. Cuy, tetayan lah. Gela, totong salah paham. Salah paham ku matang kurat. Nges nyawa kapangi ngawokuk pamajikan aing nanaonan. Dengekeun lah tuh aing ngomong. Ngomong naon dia tuh si teh setan geus boga kabuktian. Naruto-kun. Sakali deui ngomong Naruto-kun balelo ku aing. Nah kurang naon atuh aing teh Hinata sih teh, kurang naon. Geus dibere jurus 1000 bogem oge masih kurang we nya sih mah. Ye, dengekeun lah aing dengekeun. Tang kurat, aing mah naik niat ngarusak hubungan maneh lain. Tapi aing karunya kasih Hinata ngal penting mewek wae si teh curhat ka aing na WA. Batak aing datang ka dieu mencoba menghibur istri seorang balan aing nu teu balik-balik wae. Heuh, balik kumaha tang kurat karana ge hokage membela urusan negara ieu mah. Mata ge mikir atuh si teh tong gawewe tang kurat. Pikirkeun perasaan pamajikan maneh. Bagong teh keur saare naon ieu teh iput? Aing balik ke lanya. Ka mana, Pak? Pan biasana ge sok ngenong. Hah?